nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu meunang sebab masjid mah julukanana baitul al-masajid buyutullah. Kemudian nyana ngarikrut usaha keizin nyana ka baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah kitu ngarame-rame dunia di baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia. Allahumma ya qadiyal hajat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya ngangguan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala ora narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasana yang dan pirang-pirang pagawean wasana yang sepirang-pirang bagawan wa ma tatimu bil ma'isyu dan barang kang salamet ikalawan ma opo pirang-pirang ma'isyu opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah penuh idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nulamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus ayana nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil mushkilat fi wa bi ulumis syar'i
ka tafsirin wa haditsin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan kene nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara orang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan gebege ku dengkul we ja otak kiai kos urang majang naon atuh. Otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter, disebut teh geus otak udang. Ya sing hade urang salamet di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae. Geus merdeka urang. Tina panyarek pamajikan. Merdeka. Mantap. Jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu. Hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui gitu ge. Mun daek neangan deui mah teu. Di negara urang negara koski. Bang ambalaya, bang penditahan ka neraka. Riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV ambalayah di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ka masjid, bukti ku ari. HP saya TV-an dibawa ka masjid. Engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP HP mana? Wah, engke mah sakarat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik.
ialah amar ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi, nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah. Aduh ada ringgis Masya Allah. Nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag, Yogyakarta gempa, Bali ditu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah Maha Kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, Masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah ada nama. Aduh, Masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah. Coba eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih.
Tapi ketika orang nyaritakeun torekat maju ka hakikat bakal kapanggih horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobahkeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah, ngan nanya doang eta keur naraon ngaji. Oh ngaji berangkat deui bae ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae. Kajian teuing deukeut, kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung, Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dan hakikatna urang na ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aju loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah. Tah mantak belajar di dinya bae tah hiji tah belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong. Men aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu gara paraban, padahal deuk pae." Lantaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol. Ndek daun emang Mbah, ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah, ndek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah, sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat. Kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak, saya goyang bumi. Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah, dibere gering bah Allah. Cager biasa etik di rumah sakit kene. Di rumah sakit kene coba eta TV setel sakitu. Can balik-balik acan goblok. Can balik-balik acan TV. Wari mah jadi di rumah sakit ge dibere TV wari. Ya Allah, ya Rabbi, awak urang deuk datang ka mana ya? Sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji. Sakieu ge diwawalan terus teh ceuli hayo sia. Meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu. Asup ti dieu keluar ti dieu. Buktina jeuh perubahan. Sugan barang ngaji bae teh kuari
aju HP tina 3 jadi 2 malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam ya terus diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka sorga bae ai lalakon kos ahli neraka kumaha tulang sakulhum-kulhumna pagawean sorangan atuh sorangan lah teu bisa dikuluhum-kuluhum Masya Allah karim. Nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta kos satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener di demokrasi kenapa kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam aing mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah loh diuji sok nyanyawanan geura paes ya dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha malah Haji Peni teu adil Haji Pudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta ku harita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan eta mah anu liar ieu lu dilokasikeun negara deuk kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah Masya Allah nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa ngan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahanna milu ka ditu ieu nu bahayana mantak loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majlis taklim tinggal majlis taklimna doang lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an berpatokan kana kahu
karena KUHP menang urusan negara ulah sok dibawa ke majelis. Panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa ihyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai. Doraka sia ka jeung. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun, kullasanatin setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Nganjang ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000. Leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus. Teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet. Peperet da diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa, daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, ayat 7 tahun. Di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun, tambah 17 tahun berarti umur sabaraha? Berarti sabaraha? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Iya di Indonesia. Aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang. Buktina huese. Geus kos kitulah aturanna nya nu nyieun aturan kan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu a'lam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mah pan nyebutna sabeung, kuari leuwih. Berarti liput. Jadi dikamanakeun wallahu a'lam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah mah urusan aing. Henteu, ieu mah aya nyaho. Ya mah ditembak sok bae. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus.
sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya be, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil menteri agama, menteri panggil deui, menteri dalam dan luar negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pernah Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kahandap. Cek malaikat yang mangges belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu kuari orang tuh bisa nyaho tuh menang nyaho, tetap di akhirat bakal diselesaikan, disebut naya faslul qada, perincian hukum. Nah eta keur carita di negara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin, ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati, kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian jana bisa hiber ka Mekah, memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nyana. Ayo bisa datang ke Mekah, perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah ka kawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun. Yogyakarta, Jawa Timur, kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang set moal kebel deui mah asana sagede kitu ngan samenit paraeh di rumah kami eta bangan sadetik tep goyang kabeh, goyang Karawang geuna. Tapi goyang bumi mah bahaya. Ya ul Ka'bah kulasanati. Kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi disebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati. Aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif ku wukuf allati hunaka kullasanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif, umrah doang ge kasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atawa 2 tahun sekali.
atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh, padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dek yeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ka bangunan. Dek kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu meunang. Sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Podo urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentahkeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang lebat HS di masjid teh bae sok dibalangkeun ka kuburan. Ji Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa HS pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, imah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocoprak bae kula mendek HSP nya hampura. Teu bisa hampura ku aing tampiling jak ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu dek caritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram. Sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ka Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunya. Atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap, jelema norekat. Kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekat data di Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf di alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina naha warukais naha. Ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape
nyoting atuh aya deui eta mah leuwih teu edan jelema bos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ka masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha teu isin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jeung jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawa jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeuli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedong nyana panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan nampo pohara jasa tah mah sugi kabeh da udah hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu aya ku ari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun ku ari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tanbihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imahna beda anu tatadina santrina loba kok jadinya etikad anu tatadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah nah iyalah ihyaul ka'bati kullu salatin biziarati unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu Allah duyufullah urang jadi ke Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar belah ditu nama tamu raja belah ditu nama tamu urang Arab teu ngarasa urang jadi tamu Allah sakitu didengung-dengungkeun ge ketika khutbah teh urang Arab di ditu nyaritakeun naon kitu ngaranna tamu Allah urangna teu ngarasa jadi tamu Allah perubahan balik ti Mekahna teu make kopiah deui balik ti Mekah lain resep ngaji main remi deui balik ti Mekah si emba diboncengan deui balik ti Mekahna korupsi deui nah ieu siga ade di imah Allah da ieulah ila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kullu salatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian kumaha umrah teu kaasup kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah
ngan ulah make kula sanatin ai kula sanatin mah berarti haji gitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul ka kesimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahu falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas ge oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya namang ke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurrum marus percis okos mega bae leumpang gunung dengke baleumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju Watarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran moal salah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasuk ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja pa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar tuh geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab
Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, dur. Masya Allah. Tantangan 5 nil mulkul ya. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nu dek dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu deuk didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Ceng, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites. 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4 kula 4, mun cak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit, dibere tah 1 juta. Yo, modeal saminggu minta deui, teh jang anu bere deui.
minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan Wadi bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah, hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Belikeun. Meunang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor di motor naon? Motor mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pareta mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu meunang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Paulun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saja hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo Agil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bareres tah mah. Lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar teu ngomong.
dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran mesa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deh kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh Bang wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame walanas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songhek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas'alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu
henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampekeun nu ngondang kunaon sia nu mata kaya yang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dia sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik pala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wabakun la ghaibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah teu aya dicarekan aduh dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah kanjeng Nabi nu ngajelaskeun
aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus cang, amal goreng poek jore. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum. Jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat nu wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieu lah bakal ditimbang saurang-saurang. Malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang let teh ka belah dieu, geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ieu? Ti mata bae mata ieu, lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV, kurang bae timbang. Kuari ieu. Qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayu. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang, anu ngomongkeun ka urang, apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an, hadis, kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Ayo sia leungeun, apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang, komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot begahan engkos kolot dewe kieu. Tinggal nyi hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ieu bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tang geus rada deres sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mana tuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui. Tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana. Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti
tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyongaran aju kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayu heula nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitu nya dieu mah deuk ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah deuk ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah deuk sakanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibedo lalu bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah letik biasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibedo lalu nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang
geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu. Oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalan deh. Tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi. Entap tulung ka malaikat Jibril. Jibril salamet ka eta. Ji atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi teu lagi main simplong melulu nya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri Kanjeng Kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rawel Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq. Sibuknya sa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan. Teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh. Waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep. Bangonna mah aya. Pasti tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi. Ka dieu itu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kalekep kunaon? Kredit cek kira Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam.